Pemirsa kaum dangu sadaya, wilujeng patepung lawung paemprok jongok di Jomantara. Mugia sugrining kaum dangu sadaya salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina kasempetan ayeuna urang nyobi-nyobi nyarioskeun ngeunaan kautamaan bulan Ramadan anu kacutat dina hadis anu sumberna ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nu diriwayatkeun ku Imam Ibnu Hibban sareng Imam Baihaqi. Aranjeunna sasauran yen anjeunna kantos ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu saestuna sawarga teh dibere sesengitan jeung dipapaes ku papaes nu endah saban taun ka taun nalika datangna bulan Ramadan. Dina peutingan munggaran bulan Ramadan bakal datang angin nu ngahiliwir nu ngaran eta angin teh al-muthirah. Nu eta angin teh bakal ngabalukarkeun daunan tatangkalan nu aya di sawarga oge lawang-lawang pantos sawarga ting keresek di sarada anu eta sora teh nimbulkeun sora nu kacida endahna. Tur eta sora teh can kungsi kadenge ku sahabai oge samemehna. Laju para bidadari bakal ngadeg di buruan sawarga. Bari eta bidadari teh bakal ngagero naha aya nu nyuhunkeun ka Allah sangkan manten ngawinkeun kami kanu bakal jadi ahli-ahli sawarga ieu. Lajeng eta bidadari teh naros ka Malak Ridwan. Yeuh Malak Ridwan, ari ieu peuting naon? Nah bet kacida beda pisan karasana. Malak Ridwan ngalawaler, labbaik peuting ieu teh peuting munggaran dina bulan Ramadan. Kitu paguneman antara bidadari jeung Malak Ridwan. Kadangu Allah ngadawuh, ya Malak Ridwan, geura bukakeun lawang-lawang panto sawarga, geua tutupan lawang-lawang panto neraka. Ieu kabeh khusus cacawis pikeun umatna Muhammad kakasih kami nu bakal parwasa di bulan Ramadan. Oge anjeun ya Malak Jibril, geura turun anjeun ka bumi, gewat borogod iblis jeung balad-baladna. Taralian ku anjeun maranehna ku rante-rante masing kuat, laju balangkeun maranehna teh ka sagara sangkan teu bisa ngagoda ka umat kakasih kami Muhammad nu bakal ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan. Tutas paguneman eta laju panto-panto sawarga teh dibukakeun, panto-panto neraka ditutupan nu parageut nu ieu kabeh ngahaja dicawiskeun pikeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu parwasa di bulan Ramadan. Pemirsa kaum dangu sadaya, lajeng dawuhan Kanjeng Nabi nu kaunggel dina ieu hadis teh, yen dina salila bulan Ramadan unggal peuting Allah bakal ngagero ku panggero 3 kali. Panggero nu kahiji, saha di antara umat Muhammad kakasih kami nu ngajukeun pangabutuh ku pamentana, maka kami bakal nedunan sagala pangabutuh nu dipentana. Panggero nu kadua, Allah ngadawuh, sing sahabat di antara umatna Muhammad kakasih kami nu tobat tina sagala dosa-dosana, maka kami bakal narima tobatna. Jeung sing saha nu meta hampura di antara umat Muhammad kakasih kami tina sagala dosa-dosa, maka kami bakal ngahampura dosa-dosa maranehna. Laju kadenge panggero ti Allah nu katilu kalina,
sing saha anu mere injeman karana zat anu maha sugih anu mustahil kakurangan tur zat nu nohonan kana janji-janjina sagemblengna hamu dikurangan saeutik oge. Lian ti eta salila dina bulan Ramadan unggal datangna poe bulan Ramadan Allah bakal ngabebaskeun sajuta ruh tina neraka anu diputuskeun jadi ahli-ahlina. Lamun geus nepi ka poe panungtung bulan Ramadan Allah baris ngabebaskeun ruh-ruhna jalma anu saloba-lobana sejumlah mantena ngabebaskeun ruh-ruh jalma ti awal nepi ka akhirna bulan Ramadan. Pamirsa kaum dangu sadayana, lajeng dawuhan Kanjeng Nabi deui dina ieu hadis kaunggel yen nalika cendukna peutingan Lailatul Qadar maka Allah bakal marentahkeun malak Jibril pikeun turun ka bumi bari diiringkeun ku para malaikat-malaikat anu mawa bandera pula sejo nu eta bandera teh bakal ditancepkeun di luhureun Ka'bah. Ari Jibril teh mibanda 100 jangjang 2 jangjangna tara ieu dibeberkeun angin nalika datangna peutingan Qadar. Nu eta jangjang teh mun seuk dibeberkeun bakal nutupan masyrik nepi ka magrib, bakal nutupan tungtung kidul nepi ka tungtung kaler. Mun seges nepi ka bumi maka malak Jibril bakal ngerahkeun malaikat-malaikat nu ngeuringkeunana pikeun uluk salam ka sakabeh umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu keur ngalaksanakeun salat oge anu keur ngahiriringkeun zikir dina eta peuting bari ngaaminkeun kana sagala doa-doa anu dipentakna ka Allah subhanahu wa ta'ala eta teh nepi ka meletekna pajar wayah janari di mana panon poe geus bijil maka para malaikat tunjukkan ke malak Jibril, ya malak Jibril naon nu bakal dikersakeun ku Allah ka sagala pangabutuh jalma nu ariman di antara umatna Muhammad. Malak Jibril ngawaler Allah bakal ningali ka umatna Muhammad nu aribadah dina peuting ieu tur bakal ngahampura tina sagala dosa-dosana kajaba 4 golongan. Para malaikat naros saha 4 golongan teh ya malak Jibril? Malak Jibril ngawaler 4 golongan teh nyaeta nu kahiji jalma nu nyandu teu daek ninggalkeun kabiasaan minum arak, nu kadua nyaeta jalma nu doraka ka indung jeung bapakna, nu katilu jalma nu megatkeun tali duduluran, jeung nu kaopat jalma anu silih musuhan. Pamirsa kaum dangu sadaya, lajeng dina ieu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh deui nalika datangna mangsa Idul Fitri maka peutingan eta disebut peutingan jaizah atawa peutingan minta upah. Tur dina mangsa isuk Idul Fitri cunduk maka Allah bakal marentahkeun ka para malaikat pikeun turun ka bumi. Lamun geus turun ka bumi eta malaikat teh bakal minuhan ganggang jajalaneun jalma nu sejamangkat ngalaksanakeun salat Idul Fitri. Bari eta malaikat teh ngagero nu panggerona eta bakal kadenge ku sakabeh makhluk iwal jin jeung manusia. Ari panggerona teh kieu, ya umatna Muhammad
geura keluar aranjeun, geura jugjug pangeran aranjeun nu maha mulia, nu baris maparin upah ka aranjeun, tur bakal ngahampura kana dosa-dosa aranjeun. Panggoro eta moal eureun nepi ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpul hempak mirbayaksa minuhan lapang tempat salat Idul Fitri. Barang umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus karumpul di tempat salatna, kadangu Allah ngadawuh nu eta ngadawuhna naros ka para malaikat. Ye malaikat kami, naon upah nu pantes pikeun jalma nu geus ngarengsekeun pagaweanana. Ditaros kitu malaikat sadayana ngawaler, duh Gusti abdi sadaya, upah nu pantes dipasikeun ka ranjeunna mah nyaeta upah nu sae bari sampurna. Laju Allah ngadawuh deui, saksian ku anjeun ye para malaikat kami, yen satemena kami sejama parin upah ka umat Muhammad kakasih kami nu geus nahonan tugas-tugasna, nyatana puasa di bulan Ramadan oge salat tarawih sajero dina bulan eta ku kariduan kami jeung panghampura kami. Lajeng Allah ngadawuh deui, ye hamba-hamba kami, demi kemuliaan jeung keagungan kami teu aya hahalang pamenta aranjeun ngeunaan harapan urusan akhirat anjeun, pasti kami bakal maparin harapan-harapan anjeun. Kitu deui ngeunaan urusan dunia anjeun. Maka demi kemuliaan kami geus nutupan kesalahan-kesalahan aranjeun, salila aranjeun sieun ka kami. Kami hamo ngahinakeun aranjeun, oge kami hamo ngabukakeun aib-aib aranjeun di hareupeun sasama aranjeun. Ku kituna tak geura balubar bari meunang panghampura ti kami, sabab aranjeun ridho ka kami oge ridho ka aranjeun. Ngadangu dawuhan Allah sapertos kitu, maka para malaikat baringah bari sugema kulantaran Allah parantos maparin kurnia anu kaciba istimewana ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu keur ngalaksanakeun Idul Fitri tutas rengsena tugas salila di bulan Ramadan. Pamirsa kaum dangu sadaya, urang ngadua mugia urang sadayana kalebet jalmi anu kagolong kenging kurnia istimewa nu kaunggel dina eta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.